ya ngobrol jeung saha. Liwatan tapi tepubu ih. Di antrok ya mah. Nggak awan mananya meni tinggalin gosip aing mah. Maknya ibi meni abi kudu nggak mam anu bulukan. Buru ka dari. Hei kakak, mau nanya rumah Bu RW di sini sebelah mana? Ma, bakal neng mana? Itu biasa werek punya anak muda Yusianti. Emang saudaranya siapa? Kan warga saya banyak, bukan satu di sini. Gua nanya imah Bu RW teh ih teu kamari da teu ka pangungku ae aing mah. Penasaran ayeuna urang teh yang deui geura. Ini gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tuh rumah Bu RW. Kenapa ya cari saya? Jadi gini Bu, saya teh kan dari kota. Mau nanyain rumah bibi saya di sini. Ibu tahu gak bibi saya teh saha? Emang saudaranya siapa? Kan warga saya banyak, bukan satu di sini. Bingung sih Ibu. Kalau tahu Ibu anterin atuh. Saya panas di sini teu kuat. Neng sih, itu mas saya tahu rumahnya. Mau saya anterin? Ayo saya anterin. Ayo atuh Ibu. Ayo kita anterin. Gimana Ibu? Itu Neng yang warna pinknya rumahnya. Oh ya Itu rumah Teneng sih. Ibu sampai sidurnya nganterinnya. Ibu masih ada urusan sana. Makasih Kalau banyak, ada Bu. apa-apa lagi ke ibu lagi aja ke sana ya. Ya Makasih udah. banyak ya Ibu udah Iya, nganterin hati-hati ya, ya. Neng. Iya, makasih ya Bu. Iya. Bu RW. Nganterkeun awewe bieu teh Neng sia ti kota. Bukan teh kotoran warni sia Neng ngasih Neng si bieu mah da awewe Oh, teh. anu eta gayana siga OKB gitu, orang kaya baru gitu. Heeh, emang kamar Neng katepang gitu jeung eta. Heeh, papa. Heuh, dulu ka ibu teh cenah minta anter di gedor emang ibu bieu teh minta dianter cenah yang masih Neng si bieu teh. Siga we bangun. Heeh, geus ah sok sifatnya. Ibu teh salah teh datang. Geus ah hayu rek balik ke cenah nya naon sebenarnya. Assalamualaikum ayo. Kayak aku ya. Benar gitu ini. Assalamualaikum. Ibi. Oh, Ibi. Aduh eta sahanya nu mel ari ningsih. Kemananya? Salah gitu. Ikuat ka budayut kitu ih. Astagfirullah. Neng teh bade ka saha? Ih, Ibi mah masa lupa sama aku. Kan aku teh keponakan Bibi yang dulu pernah tinggal di sini susah bareng sama Ibi. Ibi mah meni lupa. Hari ibi mah teu susah. Neng we nu loba kahayang. Tapi ti kota teh meni ya Allah meni kampungan kitu gayana. Bentar. Bibi teh inget Yuna lain ya teh. Hei, Ibi. Ibi mah meni katro. Ini teh fashion, Ibi. Ibi mah harus tahu ini teh fashion. Ruki teh fashion, Ibi. Ah meni geuleuh passion. Neng teh naon ka dieu? Bibi mah was-was ih. Nya kangen we atuh Ibi. Ih, aku teh pokona mah ada picaritaeun we. Naon? Angke we. Ibi aku teh atuh haus anu ti Meni karek oge ti kota yuk ah ka warung we yuk. Capek di jalan. Baik, Gimana warungnya? Itu di ditu Ayo. si Markona. Aduh, Ibi di mana tuh warung teh nih bulak belokan ugang. Eta si Markona mah deket hayu burukeun. Geus keburu ceket Buru ieu. ka ditu. Tah warung si Markona sok rek meuli naon? Atuh hayu anteur. Buru sok. Rek meuli naon neng si? Tuh ieu si Neng rek dijajal sok buru ah. Aya minuman. Minuman aya tuh na kulkas. Ah, Ibi embung ah. Naon? Minuman oge. Eta loba tinggal di deungeunat ge loba tinggal ah nih. Embung ah gak mau ulun sarua di kota. Ya Allah, Neng Tiba tinggal teu jajan. jajan. Astagfirullah. Hayang meuli ka Ulpah abi mah. Astagfirullah. Neng ka mana? Ka Ulpah we Bur ih. sorangan. Astagfirullah. Susungutan juga gitu, ahli gaya juga ublag mit amit OKB.
Aduh Markona hampurannya si Neng mah tinggali biwirna kitu ti kota teh. Hampurannya cenah. Neng, kamari si aya nu nanyakeun si Ningsih. Mamanya jeung rek naonnya nanyakeun imah si Ece. Abi yang apal ieu mana nu mananya? Mana mah di kota. Tinggal gitu, dandanana teh rimbil gitu. Jeung seksi siga jelema-jelema terbalik gitulah. Ah meni sarieunnya di kampung ieu nu kitu jelemana matangna ieu teteh kudu mangkadekeun aing mah. Hayu orang tangan info maupun jelema teh geunangkeun aya di dieu. Kat urang katen si Ningsih. Geus we urang mah nama tong ikut campur, tong ngagosip anu can puguh benerna, mending aya nama urang niis we di saung mah yeuh ah. Aduh, kamarana itu mungkin disuruh kieu ibu teh nya ada reubeul. Ceu Ida, Neng Lulu ti marana? Cetar sih biasa we ieu geus beres nyeblak. Ieu Ece tah sih hayang ngilu niis dia bae. Dari urang nari si dia abi batu teh tadi si ganu gelong geura sorangan di dari. Bulu ka dieu. Bulu di dari mana ni istilahnya ya angin. Ece tah sih hayang rokok ieu. Aduh, kita mau nyusah. Ya Allah, astagfirullah. Oh, abi teh teh udun. Ari Ece tah tadi sorangan wae di dieu. Euy, karunya wah batur. Kamana wae atuh aya Ece jol cicing we di saung sorangan. Kieu we Ece teh tadi oge sorangan we ngored eueuh nu mantuan ieu pada panas poe teu kuat nangiuhan di dieu. Blak di mana bieu teh? Eta biasa we cenah sih seblak anu deket sekolah anu viral teh. Tapi da rasana mah asa kurang enak cek abi mah. Abi mah bieu ada teuing. Nah, ieu nyeblak. Masuk dari beuteung ningan Ece mah mun sekolah dateng geus beja teh geus pares. Cenah betradala teuing. Kamari oge ibi di sebelah eta teh nya teu viral ada nama sasenok. Da langsung kana beuteung teh eca cair. Panas beuteung teh gerak kuat. Coba ya wae. Oh, iya cuma ya wae ambil jeung eca cair sagala. Orang jadi beuteung rek ka warung heula. Da cek abi oge teh idama rada-rada teuing jadi we karasa beuteung deui. Rek meuli obatnya. Ya lu ah. Lanjut atuh buru gerak ka warung yuk. Ayo aja tadi. Sok kadai. Ayo Ece tadi duluan ya. Aja. Dibalik deui Ece mah make sinal teh. Gitu atuh senal teh. Ada kurang obat talau. Jadi abi ngajeng kapan nih teh idama. Oke. Ajuk kaditu. Iya, cere mana? Ka pasar. Abi rek ka warung balanja meuli obat. Ah, engke we ka warung mah ek meuli obat mah ek ka pasar heula itu balanja nu itu karurang. Heuh, anu gosip teh ya. Anu gosip wae. Engke we gosip mah engke we di warung sakalian pas balanja obat. Ah, teh lugu ah. Oh, saya idama mah gosip wae. Ah meni berang-berang kieu oge mah gosip wae. Tapi mandi heula ah meni haladang kieu coba panas di. Nangis balik deui. Oh. Ini teh naik balik. Nangis balik. Balik seru. Neng rek ka mana? Menes geulis kieu mana kulit di laki. Henteu ah biasa wae rek eueun anak muda jeung si Yanti. Asok bohong maneh kamari ge Asli kulit di ge laki. Ike disamper ku si Yanti ka dieu. Neng kamari tadi antar ku lalaki kana ojek saha eta? Grab eta mah Grab. Mak nya ge teh tangkeupan maneh sok bohong ka inung teh. Grab asli eta mah emak. Duit mana minta duit? Ini ka mana ieu teh nu bener mah? Si Yanti. Bener mana Asli, ieu si Yanti. Mana minta duit? Sek telepon lah si Yanti nah sok bohong maneh mah. Kredit mah gampang, Neng. Hei, Neng. Eta si Neng mah bisa diatur, ada dibejakeun. Kalau pamame si Neng. Hei, Neng. Dulu juga Indonesia. Pakai duit jauh. Bener, dengan cara eta budak teh ka imah si Yanti teh. Awan tapi kirimi si kucan ki ah bae lah kalau tempok budak teh bener teh imah si Yanti ieu teh.
Ini kahar budak teh eta teh. Sebenarnya kamu kayak Mas Yanti nggak bohong jika imah ku aing diberi ka budak teh. Neng, hei, elah, bohong mana kolot ya, dagoan siap. Hei, dagoan, koplok budak teh ka Inung. Erna, Ada nelapi. sia dagoan Inung. Dagoan si Erna. Masih ada koplok. Dapat ikut tarik kanan barang capek dalengan siap mau balik ke imah aing carekan bejakan kalau kasihan jeung anu aya nu bener atuh Ayo cetar sih. Sudah Ya, padana setengah eta non setengah level hiji langsung cair gitu. aya wae ojo mah naon dibalik dia coba kenal siapa ya guys Marisa masih ada Makasih banyak ya, Ibu, ya. Silakan ya Har atuh ibinya kieu we. Gimana ya kan baik ibarat Itu di mana nih jauh warung teh ulah balakan tai kemarin Dan Susungatan jika bulan gering gitu. biasa udah di situ. Beneran asli atau emak? 1, 2, 3 Kecamatan Murag.